Wilujeng sumping di laut. Kuring maneh arek naon? Kak die bajak laut. Ah, bajak laut. Heh, bajak karun? Tentu saja. Ikut aku, kita berlayar sekarang. Oke deh, lihat aja nanti. Ah, fine dancing! What? Where am I? Welcome aboard, matey. Let's find some treasure. Heh, bajak laut bener sok manggil harta karun. Ay, pasti bener, harta karun masa kalina laut. Manggian naon monyet leutik. Ayah, tapi petana katinggaleun di Colorado gus lungit. Hah? Terus aina ngapong ka dieu ngapain? We be flying high, matey. To see the world. Ngarantau. Emas mahal, kopi saset leuwih nyalametkeun. Haha, kopi leuwih hade emas. Bener, kopi heula. Terus cita-cita anjeun naon? Padan petualangai. Karodan rung. Katanya bajak laut teu sieun naon-naon. Teu sieun lah. Leres teu sieun naon? Oh, you? Saha cenah? Abdi mah sieun lamun kapal bocor, leuwih sieun deui lamun teu aya wifi. Terus cita-cita anjeun naon? Aku pengen jadi kapten bajak laut. Aku mah tinggal ikut aja. Pensiun dini, buka warung kopi di pantai. Ide bagus, nama apa? Kopi laut bocor. Lucu sekali. Harta karun panggedena naon? Sobat, harta karun panggedena mah silaturahmi jeung peturang. Babaturan satia yang hutang anu can kabayar. Satuju pisan. A fine day for Sam! And the monkey's ready for mischief. He seems to like it here.